Para mitra sadaya nuju ngadangukeun dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun aca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ti karaos ayeuna nincak bagian ka-78 para mitra. Ohnya 78 episode we dongeng kasanggakeun. Mugi-mugi tiasa nyugemakeun. Kasugri kaum dangu mangga para mitra sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana linggihna nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Mugi-mugi sadaya dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi oge tiasa dianggo hiburan. Kitunya mangga nyangakeun ka wargi-wargi Mang Jaya. Atuh Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang teraskeun mangga nyangakeun bae wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa kumaha Mang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi biasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari nyaeta carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Mangga ayeuna urang teraskeun dina bagian ka-78. Urang teraskeun di hanca dongeng para wargi sadaya nyaeta harita atuh sabada jaka sampireun ngabandungan ucap-ucapanana anu disebut siluman orai teh nu cameuh teh atuh ngarasa helok ngarasa heran malah mah jaka sampireun nyarita bari gogodeg. Uluh jadi kitunya omong jaka sampireun calangap. Nyaho nginum pisan. Eta mah meuni garaja gini. Masa nampaleungeun mangkeluk diheumatkeun. Angin panas lilimungan nyongkap nerep-tep liremeuleman awak. Heab jika panon poe ngadadak murag ninggang lemah hari tadi. Aduh, apuing. Gaula teh hampir diwas. Lamun segaula diwas meureun anak pamajikan gaula teh eueuh nu ngabayuan. Aduh ngan untung gaula masih kene hirup. Jeung deui eta si Jaka Bantangin ge teu nuluykeun nyerang kaula. Sabada kaula ampun-ampunan. Dalamun harita si Jaka Bantangin talenges, kaula teh meureun dipek-prek, waduh pehek. Geus pasti meureun jiga kere kaula teh dipoe. Aduh, untung kaula teh masih kene dibere hirup ku si Jaka Bantangin dulu. Cek si cameuh bari nyarita kitu. Uluh. Nah jadi kitunya. Tunggu, itu pisan geus dijelaskeun sakali deui. Aduh, geuning jiga nu teu percaya ka kaula teh, cek si cameuh deui. Jadi boro-boro bisa maehan si Jaka Bantanginnya. Boro-boro, aduh Kangjeng Prabu. Boro-boro, aduh. Ya, ngadeukeutan gitu wangi, boro-boro bisa maehan. Panasna meninyong, bina-bina gitu. Lain ari si Anggawira kumaha? Kan sanggeus dipake eupan kudu nama langsung dipaehan lain. Cek Jaka sampireun jadi inget ka Anggawira. Moro inget maehan si Anggawira. Aduh, nyawa sorangannya geus hese ditalingakeun harita mah. Jeung gaula ge untung gaula masih kene hirup ge. Masih kene kumbeldang oge untung gitu madak oge. Cek si cameuh. Waduh. Cilaka. Cek harita Jaka sampireun jadi reuwas. Ulantaran Anggawira cenah teu bisa dipaehan.
Lamun Anggawira teu bisa dipaehan antukna bisa laporan ka nagara atawa ka karaton, pasti Anggawira bibirna teh meureun ngocomang nyaritakeun lalampahan manehanana. Harita ge atuh ngadenge jaka sampireun nyebut cilaka-cilaka teh. Da si Cameuh nyarita deui. Nado cilaka si Anggawira manung. Anggawira mah salamet kitu nah henteu. Teu cilaka, teu ceh-ceh, teu bocel. Da dibelit ku orai ge, teu tarik-tarik teuing ngan saukur ulah bisa init unggul. Cek si Cameuh salah sangka. Lain eta deuleu. Lain eta aing mah nyebutkeun cilaka teh. Ye, lain nu kitu, lain urusan si Anggawira salamet lain ye. Urusan cilaka teh aing mah nyebut cilaka so teh nasib urang. Ayo geruan si Surajaya, geruan ku sia. Sina ka dieu gancang ayeuna keneh. Heh, Surajaya, ka dieu sia. Surajaya, ka dieu. Montong ngacedog we dirinya deuleu. Harita jaka sampireun gogorowokan. Rada lila antarana, Jola Surajaya Paramitra, bari make pakaian ngaleleke. Kunaon eta? Calana pangsi make ngaleleke. Tiga nutas morosot we deuleu. Cek jaka sampireun molotot ambek. Sumun. Sumun kulan. Motong seuri sia. Paramitra jaka sampireun ambek. Surajaya ngabebener calanana bari rampang reumpung. Naon sumuhun teh? Surah seuri sia. Boa sia maneh tas ngulinkeun bikang ha? Baku sia mah. Digawe saeutik upahna loba. Hayo benerkeun tah pakaian teh. Andika ayeuna kudu mangkat ka karaton Pulau Majati. Cek jaka sampireun Paramitra sadaya. Hah? Kumaha tuh? Mun jisim kaula dicangkalak nu? Tema Surajaya ngadadak pias. Wah, moal waka. Sabab urang karaton can apaleun yen Andika ulah ilu ka kaula. Tema jaka sampire. Barang Surajaya diparentah pikeun ka karaton atuh puguh we reuas ka bina-bina pikeun Surajaya mah. Dalamun manehna asup ka karaton lir ibarat lauk asup kana jero bubu. Meureun atuh urang karaton geus nyahoeun yen manehna bilu ka jaka sampire. Santeuna we meureun pada newak pada nyerak terus diasupkeun ka balewatangan. Kitu diantarana atuh diasupkeun ka pangberokan. Harita oge Surajaya tuluy nyarita deui. Ari jisim kaula ngalanto ka karaton teh. Nya bade ngadon naon atuh kulan? Surajaya tumanya Paramitra sadaya angger. Manehna can ngarti naon sababna. Make dititah ngalanto ka karaton sagala rupa. Atuh barabat we Paramitra jaka sampireun nerangkeun cenah tugasna ka karaton teh nyaeta kudu nepungan Prabu Selangkuning. Tepungan we ye Selangkuning ku Andika. Wadaw, ampun ting. Kudu nepungan Selangkuning. Heeh. Nah, sia make sieun. Apan sia macan katohian gabung ka aing deuleu sia. Jadi sia mah bebas, rek naon ge tuluy sia nyarita ngocomang di ditu. Yen kalakuan aing teh alus-alus, kumaha we carana lah. Jeung deui santeuna we kade ye, tapi kudu talungtik heula. Bisi sia dicuriga. Da kitu ngajelaskeun nu penting mah kalakuan si Jaka Bantangin teh ngaruksak kitu. Loba para cawen nu diruksak ku Jaka Bantangin. Lah kitu we sebutkeun. Da kitu nu penting mah gogoreng si Jaka Bantangin bebeakan. Cek jaka sampireun ngadadak kasar pisan nyaritana. Sanis, jisim kaula kedah naon atuh? Menghadap ka Kangjeng Prabu Selangkuning teh. Cek Surajaya. Ye, sia mah bodoh ka bina-bina. Tai ka hulu-hulu bodoh ka totoloyo sia mah. Nah ya bodoh ka bina-bina teuing. Tadi ku aing geus dijelaskeun deuleu, ye. Ayeuna dengekeun ku sia, ye. Dengekeun sia bisi, ye. Dengekeun ku sia. Bieu nyebut Kangjeng Prabu Selangkuning. Naon sababna deuleu? Cek jaka sampir. Aduh hilap. Apunten. Na kedah naon jisim kaula menghadap kasih Selangkuning teh nun? Cek Surajaya malikan deui ucapanana. Geus kitu mah tu barabat we jaka sampir nyaritakeun pamaksudanana.
Kaula geus bisa ngajudi. Si Jaka Bantangin pasti mawa si Anggawira ka karaton. Nu maksud jeung tujuanana titah bebeja yen kaula geus ngayakeun pola euwah-euwah. Deuk ngabaruntak ka nagara. Samemeh eta beja anjog kasih selang kuning. Gewat sia laporan. Pokona mah laporan we sia gancang ngomong di ditu. Terangkeun we nu penting mah. Cek Jaka sampireun. As kedah laporan kumaha nun? Bejakeun. Yen si Anggawira geus samiuk jeung bapana nu ngaran Adipati Rangga, oge geus samiuk jeung si Jaka Bantangin. Anehna deuk mantuan kaula pikeun ngabaruntak. Ngarti teh sia? Kitu tah nu penting mah. Ngomong kitu sia di ditu. Kaula bener ngabaruntak, tapi kula ge dibantuan ku si Anggawira, ku si Anggawira. Dibantuan ye nya jeung ku si Jaka Bantangin. Kula ge dibantuan ku Adipati Rangga. Jadi dina ngoning kaula ngabarontak teh, kula teh loba nu ngabantu. Sia ngomong di ditu nu penting mah. Ngartos kaula nu. Tantos maksudna mah sangkan si Jaka Bantangin katut Adipati Rangga ge sami dicangkalak di berok saperti jiga tuang rama pangintennya. Ceuk Surajaya. Tuh, geuning cerdas ya. Bener. Sia ge pinter. Heueuh, eta teh politik bising teh nyaho ye. Politik eta teh bising teh nyaho. Ku cara kitu di karaton moal aya kakuatan deui. Sabab jalma-jalma bedas geus dicangkalak. Kaula ge geus ngaridokeun bapa kaula dicangkalak. Dabongan inyana teu nurut kana cita-cita kaula atuh. Cek Jaka sampireun deui. Cik. Sia geura indit ka ditu. Piheulaan mere laporan ka si Selang Kuning. Omong Jaka sampireun. Nya harita keneh oge Surajaya nu diutus ku Jaka sampireun atuh manehanana muru puseur karaton Pulo Majet. Aya paribasa jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang para wargi sadaya. Harita ge kaayaan di karaton Pulo Majeti memang hegar kabina-bina. Malah manuk disarada patemalanjeng pada baturna. Tadi karaton teh lir berat pendopo loba pisan tatangkalan. Karasana cenah tenang matak tumanina. Hawa menikarasa nyecep tiis teh jeung seger kabina-bina di eta patempatan. Talersan pisan Kangjeng Raja. Sapertos anu dina kaayaanna tugenah mana. Margi peraosanana. Aya dina manahna yen di nagara teh aya karaman-karaman anu nyieun kalakuan-kalakuan anu tojaiyah jeung aturan nu aya. Harita keneh ge Surajaya muru puseur karaton Pulo Majeti. Sejak mele laporan palsu ka Kangjeng Prabu Selang Kuning, Surajaya harita keneh langsung atuh uluk salam. Sampurasun kaula nun Gusti, cek Surajaya. Bari gempor mangadep harita teh nyamperkeun ka eta patempatan. Harita ge memang mangadep ka Kangjeng Prabu Selang Kuning. Harita Kangjeng Raja gancang ngajawab kana atuh uluk salamna Surajaya. Rampes. Rampes andika geuning si Surajaya. Lain andika teh sobatna si Jaka sampireun. Saur Kangjeng Prabu langsung megat motong, mun ngudag teh mah ngudag langsung ka Surajaya. Atuh reuasna kabina-bina Surajaya teh meuni asa ditumbuk ku halu cenah harita teh palebah angeunna. Surajaya bari arap-ap eureup. Sanes nun. Sumuhun namung da jisim abdi jisim kaula sumuhun. Surajaya nyaritana. Bari beungeutna para mitra pias reuas, luar biasa reuasna cana para wargi, siga-siga nu katohyan kalakuan dirina, yen manehna geus bener-bener cenah nyieun kalakuan ulon-ulon jeung nimulkeun karaman di negeri Pulo Majeti. Andika geus bilu ka si Jaka sampireun nya. Awas ulah sambat kaniaya di leuhai Surajaya.
Saur Kangjeng Prabu cengkat bari nulak cangkeng. Surajaya beuki pias bae, ngan bae manehna inget kana reka perdayana jaka sampireun, kudu ditepikeun cenah ka Prabu Selangkuning. Oh, sumuhun, jisim kaula. Jisim kaula naon deuleu? Rek naon Andika datang ka dieu? Andika rek naon datang ka dieu? Panjelas Andika teh. Ya baladna si jaka sampireun nu nyieun karaman jadi ulon-ulon pangacau di negeri Pulau Majeti deuleu. Jadi jelas Andika baladna lain. Jisim kaula teh teu rumaos mun kabaud kana pola karaman makola nun. Malih majisim kaula teh sumuhun dongkap ka dieu teh seja unjukan kana naon-naon anu ku jisim kaula kasaksen kaula nu estuning aya paripaos teu nginjem ceuli teu nginjem mata kaula nu Gusti jisim abdi tiasa ningali tiasa ngadangu kitu naon-naon nu kajantenan su cek Surajaya mimiti nyieun reka perdaya. Nyari tanah beuki tataga cana beuki tenang para mitra sadaya. Jeung bari malapah gedang manehanana rek ngabejakeun. Manehna rek nerangkeun naon-naon nu jadi politikna jaka sampireun. Naon-naon nu jadi omongan jaka sampireun bakal ditepikeun ka Kangjeng Raja Prabu Selangkuning. Surajaya cacarita sarupa kitu. Atuh Kangjeng Prabu Selangkuning janten panasaran. Sok laporkeun. Naon nuku Andika kabireung, naon nuku Andika kadenge. Tapi awas, lamun Andika ngabohong, tan wane Andika nampa hukuman. Saur Kangjeng Prabu, bari awakna ngagidir ngadeg-deg, beungeutna geuneuk lir beusi atah beulem, kulantaran keheul luar biasa, nyata pangna keheul nama kajaka sampireun, nu nyieun kalakuan euwah-euwah di negeri Pulau Majeti. Surajaya akhirna nerangkeun naon nu geus diparentahkeun ku jaka sampireun. Anu mawi kaula nun Gusti, jisim kaula seja laporan teh, wireh nu tos kabaud kana pola-pola karaman teh. Tayalian iwatipun anggawira kaula nun Gusti. Cek Surajaya. Barang harita Kangjeng Prabu ngadangu eta laporan, Kangjeng Prabu kalintang kageteunana. Lain si Anggawira mah anakna Adipati Rangga. Nah, Andika teh apa? Yen Adipati Rangga teh hiji senapati nu satia satuhu ka kaula. Minangka nama tameng dada kaula. Nah, Andika, make wani-wani nyarupa kitu. Saur Kangjeng Prabu atuh cedok Surajaya nyembah hormat naker. Bari awakna ge rada ngadeg-deg tapi sok sanajan kitu. Manehna neger-neger manehna nenang-nenangkeun diri lantaran ieu hal teh kudu ditepikeun ka Kangjeng Prabu. Teu pino damel kaula nun Gusti Prabu. Jisim kaula ge terang. Wirehna Kangjeng Adipati Rangga teh estuning satia satuhu ka Kangjeng Salira kaula nu. Namung nyaduka atuh pun Anggawira teh kabaud kana ulon-ulon kajahatan. Rupina inyana teh kagoda ku cariosan punjak kabantangin kaula nu. Kitu nu mawi oge. Omong Surajaya mimiti nancebkeun pitena. Mimiti para mitra nyuntik anjing menyuntik anjing dema para mitra sadaya. Atuh ngagogoreng ka Anggawira, ngagogoreng ka jaka bantangin anu dipalar eueuh deui, sangkan Kangjeng Prabu teu percaya ka ieu jalma-jalma teh. Atuh laporanana Surajaya anu menang manehna mitnah ka Anggawira jeung ka jaka bantangin. Harita barang ngabandungan kecap-kecapna Surajaya. Harita teh Kangjeng Raja Prabu Selangkuning ngaraos reuwas. Ngaraos heran tur helok barang ngabandungan kecap-kecapna eta Surajaya. Baruk. Nah bener, si Bantangin ge gabung kana kagiatan si jaka sampireun. Saur Kangjeng Prabu, anu geus reuwas deui bae para mitra. Sabada disebutkeun cenah,
yen tadi ku Surajaya atuh si bantangin oge sabenerna mah sailon cenah gabung jeung Jaka Sampireun pikeun ngaruntuhkeun kakawasaan Kangjeng Prabu. Teu pino damel kaula nun Gusti. Mung eta nu ku jisim kaula kaperhatoskeun teh kaula nun. Mangga nyangakeun aya paripawas bobot pangayon timbang taraju aya di pangresa Gusti kaula nun. Jisim abdi mah ngan saukur ceuk paribasana ngalaporkeun. Mun bibir teh mah sambung lemek atuh suku sambung lengkah kaula nun. Hapunten anu kasuhun kitu tah. Es tuning teh didamel-damel itu es tuning sajalan terahna. Naon anu kakuping ku jisim abdi? Naon anu katinggal ku jisim abdi? Ku ayeuna ku jisim abdi didugikeun ka kaula nun Gusti. Kitu. Ka pangersa Gusti kaula nun. Tembah Surajaya geus sumemah deui bae. Ayeuna mah ningali galagatna Prabu Selangkuning jiga nu keuheul. Ayeuna Surajaya jiga nu tenang. Malah dina nyaritana, dina laporanana, malah ayeuna mah para mitra tenang naker es tuning beuki namahan omong-omongan teh. Dina kaayaan kitu mah. Atuh harita ge para mitra sadaya, atuh luwe Surajaya nyarita deui. Ku jisim abdi teh tos sababaraha kali kaawaskeun kaula nun Gusti. Wireh Anggawira sareng Jaka Bantangin gawena reurejengan wae kaula nun kitu nu mobi oge. Cek Surajaya. Cinggero Adipati Rangga sina ka dieu. Saur Kangjeng Prabu marentahkeun ka gulang-gulang. Tekung silila para mitra sadaya di antarana. Anak kurunyung teh Adipati Rangga. Atuh sanggeus ieu papatih mangadep ngan barabat we. Kangjeng Prabu nyarioskeun naon nu geus dilaporkeun ku Surajaya. Atuh demi narima eta laporan awak Adipati Rangga ramoh poy. Aya paribasa cenah para mitra, lir kapuk kaibunan lir kapas kahujana. Adipati Rangga cumarios harita teh. Nyangakeun beheung teuk-teukeun ti goro-gorokeun kaula nun Gusti. Rumaos jisim kaula teu tiasa gatik ngadidik kapun anak kaula nun. Namung naha ieu pun Surajaya kolu tiasa laporan sarupa kitu. Sok padahal salami ieu pun anak teh kaditu kadieu. Teu waleh irid-iridan bae sareng inyana kaula nun. Malah mah sakaterang jisim kaula nun. Nya pun Surajaya nu nyanyanak pun anak supados cacaketan sareng Jaka Sampireun kau. Saupami teh pun anak kabaud, piraku pun Surajaya henteu. Ieu nu jadi pertarosan jisim kaula teh kaula nu. Cek Adipati Rangga sorana anca jeung halon tapi eusi caritaanana nuding-nuding. Yen teu mustahil ju Surajaya oge milu kabaud. Boa-boa cenah kabaudna Surajaya meleuwih jero batan Anggawira. Kitu diantarana ngabandungan omongan Adipati Rangga. Kangjeng Prabu ngahuleng ngaraga meneng. Ari Surajaya nu diomongkeun. Hatena ngalaketei dasieun ekolna katohyan. Malah harita oge atuh Surajaya tuluy nyarita deui. Rumaos ari kantos sosobatan teh mah kaula nun namung saparantos terang yen Jaka Sampireun gaduh niat hasud jisim kaula mah teras misahkeun maneh we kaula nun kitu nu mawi oge. Ari pun Anggawira mah kalah kabeuki masket ka Jaka Sampireun teh kitu nu oge kaula nun. Tah kitu angot saparantos diojok-ojok ku pun Jaka Bantangin mah pun Anggawira teh kalah ka beuki caket we sareng Jaka Sampireun. Kitu nu oge nun. Cek Surajaya geus manggihan deui reka perdaya anyar jeung nebarkeun pitena. Maklum cenah para mitra. Ai nyieun goreng mah nyieun bohong mah jeung mitnah batur mah jiga nu babarinaker pikeun Surajaya teh.
Sabada ngadangu kecap-kecapna Surajaya anu mitnahna beuki jero, nebarkeun jarum-jarum fitnah tea harita teh. Harita Adipati Rangga cumarios, bari katingali beungeutna geuneuk, pamenteuna geuneuk lir beusi atah beulem. Urang ajar si Jakabantangin. Kumayua ka kaula cacaritana jiga jalma bener. Ari satu kangen kalah ka unit tai kitu. Urang ajar sia. Adipati Rangga harita teh atu ngagerendeng sorangan. Gusti Prabu, ulah rengating galih, ulah dugi ka ewadnya mayunan ieu masalah. Jisim kaula teu geuneuk teu maleukmeuk, palias make ngijing sila bengkok sembah ka raja sareng ka nagara kaula. Namung perkara si Anggawira, upami leres ngabukti inyana janten euwah-euwah, muasa hadei nu ngahukumanana iwati jisim kaula nu jadi bapana Gusti Prabu. Ceuk Adipati Rangga para mitra sanduk-sanduk. Tapi ditungtungan ku ngucapkeun sumpah satia. Sabot kereguntreng kitu, di luar karaton datang laporan gulang-gulang nu nyebutkeun cenah aya Jakabantangin nu dibaturan ku Anggawira. Kereng ngadatangan ka karaton. Adipati Rangga rika cengkat bari luncat muru kaluar. Ari geus jonghok jeung Jakabantangin anu lempang pairing-iring jeung Anggawira. Ngan gantawang we nyarekan laklak dasar harita teh para mitra sadaya. Nyaeta Adipati Rangga teh. Waktosna seep para mitra.